Kasauran Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirahu ieu mah tadi mah saur Syekh Athaillah. Di mana anjeun geus sampurne nya kecap sampurne nu diuningakeun kamari upama nguningakeun perkara nafsu geus aya dina nafsu kamilah da eta nu sampurna nafsu kamilah kitu nya. Mul yakin, enul yakin, hakul yakin. Anu disebutkeun insanul kamil teh manusia nu sampurne. Ngan ari insanul kamil pokok mah iwati Rasul kan gitu nya. Dari nafsu kamilah mah nafsuna Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngan teu we jiga Rasul mah ngan keur kasampurna anjeun geus sampurna. Malah anjeun teh geus tepi kan teh. Geus tepi kana anu dituju. Nya taya deui anu dituju teh ridho kalayan rahmat Allah taala. Nya ku ayana tapi kana rahmat jeung kana ridho Allah taala teh sabab eta jalma geus usul ka Allah. Panjang lebar nama nu kamari kitu tah. Lamun anjeun geus sampurne, anjeun geus tepi kana anu dimaksud ku anjeun. Mangka mungguh anjeun keur anjeun bakal narima akur, bakal narima sarua pangalemna makhluk jeung pamoyokna makhluk. Jadi geus moal aya bedana gitu. Di alemna jeung di poyok oge. Jadi di poyok itu, di alam kitu. Maksudna di alam ku makhluk moal ngajadikeun sabab ngarasakeun bangga asa alus. Di poyokna oge atawa dihina moal leutik hate dihina ku makhluk teh. Naon sababna? Sabab jalma nu ngalem jalma anu moyok oge da hakikatna mah datangan ku hiji buktina ti Allah gitu. Dak moal pengaruh moal leutik hate ku sabab dipoyok moal asa naik derajat ku sabab di alam moal. Naon sababna kieu? Da jalma keur makhluk keur ngalem ka jalma nu geus meunang sampurna mungguh Allah taala mah sabab eta jalma teh lain ngalem ka manehanana tapi keur ngalem ka Allah gitu. Sabab jalma ngalakukeun alemeun batur teh sabab alemeun batur teh ku ayana daek ngalakukeun teh iwati pitulung ti Allah. Nya misilna disebutkeun wah nya eta mah pintar da urang boda ku Allah dipinterkeun oge bari berjalma teh keur ngalem ka Allah wah hakikatna mah bakal diseret geuti ka Allah atawa ti antarana anjeun teh di alam di bageuran misilna teh daekat moal jadi pengaruh naon sababna da urang mah teu boga daek hartina teu boga bageur da iwati istuning pangarsa Allah taala. Dak moal we, matak teu butuhan pangalem ti makhluk teh. Naon sababna? Da eueuh alemeunana urang mah. Da kabeh oge iwati jalma pitulung ti Allah. Kumaha mun dihina, dipoyok, dicela, dicaci misilna teh, moal matak murekeun hate. Naon sababna? Lantaran hakikat perkara Allah keur nguji ka eta jalma sabab datang jalma sing moyok ieu mah keur diuji we ku Allah kitu. Lamun boga tekad keur diuji ku Allah taala sabab pamoyokna ti batur moal mata kajikeun sabab ngahilangkeun hate. Jadi antara hade jeung goreng makhluk anu datang hakikatna mah mangrupakeun pangjurung ti Allah utusan ku rasul eta ge utusan bungkut. Oh si eta teh diutus ku Allah sing diutus sing ngalem
padahal ujian cik nalika di alam kubaturkeun perasaan hate do eta misalna teh batur teh datang moyok teh cimaki diuji ujian keneh cik kumaha ieu hatena teh nonggong ka Allah moal kan gitu atau jalma nonggong ka Allah nyaharep ka Allah atau rek kumaha jadi diantara kieu mun aya bunga di alam ku makhluk Allah Ta'ala jalma nu di alam teh bakal dikembalikeun deui bunga si eta keur ngalem ka Allah jadi lain keur ngalem ka urang keur ngalem ka Allah sabab urang alusna keur dikersakakeun alus ku Allah jadi keur ngalus ka alam ka alusan Allah ngan paurna deui si eta ngalem ka urang teh keur hatena poho ka Allah sieun teuing si eta ngalem ka urang teh keur pohoeun ka Allah jadi urang teh ka ngadorakakeun batur tuh istawa gitu nya nya mana ieu sakali teh bisa kurang jelas mun batur moyok ka urang eta mun batur teh ngalem ka urang nah batur keur ngalem biasana ngalem kapan kana kausan tamun batur keur ngalem ka urang pedah urang kate kalina alus teh teu matak jadi bunga sabab alusna urang kersaning Allah berarti hakikat manu Allah jadi urang teu bunga ngarebut perkara nu Allah kan itu atawa jalma bakal ngerasakeun bunga batur ngalem ka urang kieu eta keur ngalem ka Allah hakikatna gitu katanya ngan sok sieun teuing eta jalma ngalem ka urang nu ngalem teh keur poho ka Allah jadi urang ngadorakakeun batur sahesenya coba terus batur teh moyok ngahina lak-lak dasar misilna teh jalma moal nyeri hate naon sabna ada jalma teh hakikatna mah da keur moyok ka Allah atawa kieu kahiji dihaja jalma sing datang ka urang nyarekan urang teh Allah keur nguji ka urang berarti jalma utusan Allah Ta'ala mentak moal nyeri hate da keur diuji ku Allah ngan sok sieun teuing si eta bener moyok ka urangna karunya naon sampurna lamun moyok ka urang teh sarwajib moyok ka Allah sabab urang kieu teh lain kalawan kahayang tapi istuning katangtuan pek si eta teh moyok ka Allah Ta'ala karunya teuing moyok ka Allah gitu sahese matak ieu mah keur hate jelema nu geus dibere sifat kamal sampurna mangka di alemna ku makhluk di poyokna ku makhluk bakal sarua sabab yen anu ngutus hakikatna mah nu ngalem jeung anu moyok oge utusan Allah hakikatna mah gitu padahal dona ge masalah ujian ti Allah Ta'ala cik ek di ulem kumaha ek di alam kumaha ya perasaan hate eta jalma teh mengkol ka Allah balangah teu asa halus dina tawah teu kan gitu cik ieu kumaha mun dipoe terjadi keur jalma nu geus dipapari sampurna ku Allah Ta'ala ka saurang si Abdul Qadir Al-Jailani mah bakal akur bakal sarua moal aya pengaruh nek dipoyok moal matak jadi leutik hate ngarasakeun rendah moal nepikeun ka ngarasakeun agung pedah di alam ku batur kan da eta mah mangrupakeun utusan ti Allah contoh deui jika kieu we eta mah datang nikmat jeung datang musibat adu ngadatangkeun nikmat saha Allah adu ngadatangkeun musibat hakikatna tapi datang kana teh kadang sok beda dibere nikmat mah meuni bunga kan gitu ai dibere musibah susah padahal antara nikmat jeung susah teh nu ngadatangkeun hakikatna Allah Ta'ala da kudune dibere nikmat kudu syukur dibere musibat kudu sabar kan gitu tak lamun dibere musibat teh sabar kalah aral mun dibere nikmat misalnya kamu bari jeung kalah poho maka Allah Ta'ala teh kan gitu da kudu nama datang nikmat syukur ka Allah dibere datang musibat kudu sabar da siapa we katangguan ti Allah nya upama dicontohkeun mah kieu we contohna mah
Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nya urang nyeun contoh nu jelas we Kangjeng Rasul. Waktu anjeunna sabada dikantunkeun bungkus ku dua nu dipika cinta ku anjeunna bojona sareng pamanna. Nya bojona Siti Khadijah, pamanna Abu Thalib kan itu nya. Atuh rek teh nya kumaha ka Siti Khadijah. Sabab Siti Khadijah mah janda kaya ditikah ku Rasul nepikeun ka CF dianggap pengorbanan perang majukeun agama Allah. Bela kan Siti Khadijah. Ridho lah nepikeun ka CF oge hartana. Dianggap perang ku Kangjeng Rasul demi majukeun agama Allah. Ngentak nalika ka Siti Khadijah pupus oge. Rasul teh nya sedih sami sak masa disebutkeun tahun hajan ieu. Manya atuh Rasul dikantunkeun pupus make jeung nalangsa, da eta nalangsa sifat manusia. Da santen pantas jelema ditinggalkeun maut ajrig-ajrigan. Itu pantas lah. Komo kieu alhamdulillah rabbil alamin pamajikan maut asa teu pantas. Nya nu pantas mah kembalikeun ka Allah. Nya ari sifat nalangsa mah wajar. Dan nu teu meunang sote aralna kitu. Atuh dikanturkeun pupus ku pamanna katana Abu Thalib, atuh Abu Thalib geus ngabela Kangjeng Rasul. Nepikeun ka urang Mekah teu waranieun mateni ka Kangjeng Nabi, teu ngawanieun ngabinasa ka Kangjeng Nabi. Lantaran keung ningali Abu Thalib, sa Abu Thalib ge di kota Mekah mah panglima na atuh da matak teu wani naon ke ka Kangjeng Nabi teh. Lantaran tah ningali Abu Thalib jalma berpengaruh. Bari Abu Thalib ka Kangjeng Rasul teh asa ka putra pribadi kan. Nya ciri ngabelana pernah Kang Sayyid Abu Thalib teh. Kan aya geuning ngajelema sakelompok urang Mekah. Urang tukeran cenah Muhammad. Cak urang tukeran cenah Muhammad. Tak ku budak ieu ya sarua lah cenah kasep. Padahal da moal anu ngimbangi ka kasepan Rasul. Kok Abu Thalib tak ieu pepet ku anjeun Muhammad ka dieu teh. Naon tujuan-tujuanana mun dibikeun ku Abu Thalib harita di paraehan Kangjeng Nabi teh. Tapi cenah kokot ieu. Cek Kangjeng Nabi lurus cek Abu Thalib teh. Kira ku ngukut anak batur berari anak sorangannya putra pamanai putra raina. Kira ku dibikeun geus asa alahabatan ka anak cek sompralna ka Kangjeng Rasul teh saking deudeu jeung anak. Nya wani mah elek ngarogaha ka Muhammad hareupan heula we beureung kuring cek Abu Thalib teh. Berarti ngabela kan eta teh. Padahal can teu iman nepikeun ka maotna ge dina numutkeun riwayat nah Abu Thalib. Tapi da Rasul ek dikari gitu mah nolak cangge Abu Thalib oge kan gitu ngabela. Tara heukopelah. Kumaraneh we mah dipae teu dibela kan luar biasa. Nya upama diibaratkeun kieu urang teh boga budak jaba begung di Bandung Totleho jeung budug deh. Ek ditukeran ku batur bal jaba kasep lintu ieu koplek da budak ajeun mah nya begung nya nontot leho jaba budug kadekeun urang piceun we tah kop gantina cik kira-kira bakal kumaha. Kelaanan bising lintu ge budak batur eta teh milu merejolkeun tapi sanajan budug sanajan nontot leho jeung begah urang nu ripuh ngalahirkeun cek indungna teh keheulaan beureunan tuh pakitu nya. Komo di Rasul tah mau diibaratkeun eta teh dibela tah Abu Thalib teh kitu. Nya lami Kangjeng Abu Thalib pupus we lah. Dina yuswa 81 tahun tah. Nya meunang sabulan mun teu salah berangkat Kangjeng Rasul teh ka Thaif. Tujuanna teh dakwah, ngajak jelema sing nyalang hareup ka Allah. Sing ariman ka Allah. Malagus kabejakeun urang Thaif mah kafir teh bedegongna luar biasa kan. Thaif teh. Tah kumaha eta Kangjeng Nabi berangkatna ka Thaif teh. Mapah duh ka sabaraha kilo na malah jeung Maesaroh eta teh digendengna oge. Da kurang lebih cenah. Duh ka sabulan meureunana teh. Berarti jauh luar biasa. Tapi ka mana tuh meureunana? Untuk pakai kendaraan kaos ayun atau di mobilan, di motoran. Mapah Kangjeng Nabi teh. Eta teh erek nahidkeun jelema berjuangna luar biasa kan. Kumaha Kangjeng Nabi
datangna ka Thaif geus ringkang-ringkang Kangjeng Nabi ti kajauhan urang Thaif kapan geus nyurah rumput we ribut boro-boro jeung bunga kudu lompatan si komo jeung lah nyobuan kuda teh cai-cai acan nyambut ku bahasa oge henteu nu pokona mah jarang mendul we datang ka Kangjeng Nabi garoreng sangka kan itu kan dina mah lain atuh ajengan teh komo disebutkeun ajengan konang ajengan panggung kan perlu dijemput kan teu kendaraan entah kitu kenah teu dijemput oge nu penting mah sing ingat we sabaraha bengsina kan durga heul Kangjeng Nabi mah boro-boro sifatna kitu nyobah-nyobahan dakwah teh majukeun Islam majukeun agama nyaharepkeun jelema kan gitu boro-boro disuguhan tuangeun cai oge kan ayeuna mah Pak Kiai bade tuang heula bade ngaos heula aduh kapan hayang sina dahar heula dialanturkeun kana panggung bareyeng turun tina panggung geus ngaji baledog ku amplop anu badag kan kitu ari kajengan jauh mah kajengan gede mentak amplop lagi badag kumajengan lembur mah lah biasa we da sikukut bari tara di parambay teh kan itu biasana ge gitu nah tak urang Thaif teh nyararekan balakan cek tokoh-tokoh nanti kayak cenanya Muhammad bisi nyarita cararekan eta teh nitah nyarekan teh ka Abid ka nu bararodo anu podo teh atuh jeung Abid meureunna turut kumaha nu nitah sabab lamun teu kitu sieun eta teh cararekan Kangjeng Nabi keukeuh manukeun ka ditaringangan Kangjeng Nabi teh eta Kangjeng Nabi sugan aya nyok sugan aya ngewa kan udah ngejeng nyarekan teh anu poda Kangjeng Nabi hilim asa hampurakeun da hampuran mana kitu ge can nyarahun mun geus nyaho da moal karari ku malaikat Jibril gregeteun luar biasa eta jelema abong deui dibere ilmu didakwahan supaya nyaraho ka Allah ngarasa selamat akhirat utamana bae dieuna dunya eta kalah nyararekan nurus tujuh muncul malaikat Jibril teh Muhammad kumaha keur ieu urang Thaif sok we tugaskeun ka kami lamun cek anjeun cenah rusak tinggal rusak lah diurungkeun ge tah gunung kalungkuk ka urang Thaif ulah cenah Jibril karunya can arapaeun kalah didoakeun ku Kangjeng Nabi mah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun gawe Gusti tuduhkeun kaum abdi can ararapaleun kaum abdi teh geus apaleun lah moal kieu kan kitu eta Kangjeng Nabi naon sabna da hakikat perkara ieu teh panjurung ti Allah utusan ti Allah sing nyarekan ka Kangjeng Nabi Allah rek nguji kana hate Kangjeng Nabi cik rek sabar moal rek kuateun moal rek tetep nyaharep rek nonggung sampai kitu kuat Kangjeng Nabi matak aya tasliah pangbrahmanah tuh diberangkatkeun oge Isra Mi'raj itu hendak lamun jalma hayang ditaikeun darajat hayang ditingkatkeun martabat ku Allah we ya nawe datang ujian ti Allah sing sabar nandanganna ulah arah kan gitu insyaallah bakal ditingkatkeun ku Allah martabat derajatna imanna sumawone nah jadi atuh lamun dibalikeun ka dieu lamun jalma ku Allah geus teu di lamun geus ditingalikeun ku Allah afal asma jeung sifat kholiq anu tumiba ka makhluk mangka moal aya sifat beda mun datang ka eta jalma pangalem jeung pamoyokne sarua sabab hakikat mati ti Allah gitu mun geus kamal geus sampurna sedangkan kalamun sifat kamal mah atawa di antara namun nafsu kamilah mah kan dilatifatul pa eta teh wilayah ka Muhammadan mah nu kalimah di tengah-tengah dada eta mah tagdinya geus baruda wa geus ngaku unggul wae ka Allah sawu geus jam itu da jadi lamun saya ningali makhluk teh parat nepikeun ka kholiq jadi sifat makhluk geus eueuh asma makhluk geus nu aya teh afal asma sifat dah Allah dan geus jami matak ilmu yakin enul yakin hakul yakin tadi jadi lamun geus digitukeun mah ku Allah taala ta paningali batin ka makhluk teh ibarat ningali wayang ku dalang kan gitu nya ibarat wayang ku dalang mah geura sok
nya lamun dipikir mata hirup jalma mah dharma wawayangan bae kulantaran dharma wawayangan bae berarti geus teu boga laku lampah nu sabenerna atuh iwati laku ningdat kan gitunya usikna usaha cicingna usaha mun beunghar sanu ngabeungharkeun lamun pakir sanu makirkeunana mun hiji waktu sehat sanu mere sehat hiji waktu teh geuring sanu mere geuringna kabeh geus ujian ti Allah di ibarat kitu jadi ieu mah harusnya panggung wayang jelas sama dunia mah eta teh paninggal urang tah lamun geus kitu mah ku datangna pangalem pamoyokna teh atawa hiji waktu makhluk teh nyerang hareup makhluk teh atawa nararonggong moal aya pengaruhna matak teu hayangeun bisa ngareupan teu keuleuan pedah nonggong naon sabnahkeun bae yang hareup kausan di Allah dina nonggongna tah gitu jadi teu aya hiji hal perkara anu jadi pengaruh kana hate jalma nu geus dipaparin ku Allah kasampurnaan sabab datangne atawa datangne boh ngaleosne yang hareupeuna mundurne pangalepne pamoyokna iwalti kalawan kersani Allah hakikatna mah sabab Allah anu ngabuktikeun masalah tapak-tapak eta komo lamun atuh coba we nya upama dina latifah we latifatus sirri anu kasebutkeun sifat sundatiah kalakuan bangsada geus nyatakeun bahrul qudrat aya bahrul qudrat teh geus kakeum ku kawasan Allah taala berarti jalma mah teu kakawasan lemah we kan apes mata ku Allah taala jadi geus sundatiah hakikatna mah eta teh kitu jadi sabenerna mah dua hadena bogorengna ge sabenerna mah iwati penentuan ti Allah taala ngan dipake nguji ka eta jalma na ereknya hareup atamal ka Allah taala teh ayeuna mah papayu we urang mah latifah-latifahna kan gitu sabab di mana Allah taala geus ngocorkeun geus ngagolontorkeun geus ngadatangkeun geus nepikeun ka nur kana jero hate urang atau kana masing-masing latifah yakin jalma bakal yang hareup teh wungkul ka Allah bakal nonggong tilian Allah taala masabab ku Allah taala teh geus ditinggalikeun sifat-sifat makhluk mah diwati sifat Allah taala wallahu a'lam